A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asabahu lamun minani ingusai apa samun jampari biwanatirin kalawan pertolongan angin halam maka halal ya sayyid walau arsala lamun ngalepas wong sahmaning jampari itu bari kuati kena nyobari kekuatan ini sahmanau ila goro dinatawa maring persejaan Padarada sayyidun makanal meminta pabuburanan faqatalahu maka matanya sahman bunga suaid haruma maka haram ya suaid fil asahi yang dalam menguhkal asah walau ramai saidan lalamun ngabalang yazirong saidan buburan Wallahu kang lagaya siwang wing sud hajaran ing batu asir bazabai Atawa rombongan kidang falso bamakang nani wong atawa ya rombi wahidatan ingkang suwi halat maka halal ya wahidah Wa'in qasadalala mulijaya yang wahidatan ingkang suji falsoba maka ngenani yang gorahuni wahidah halat gorahaing lian wahidah halat maka halal ya wahidah halat maka halal ya wahidah fil aswahing dalam mungguh kaul aswah walau gobanul kalbu wa saydun lalamun ilang anu zaking wong apa asulan buburan summa wajadahu kari-kari nemu ya si wong yang said maitan halekang isdet maitan halekang modar siapa isdet tengarti modar koit rumah magaram ya suaid wa iyaroh lalamun natuan ya kalbuhu ing suaid wa gabalan ilang ya suaid summa wajadahu kari-kari nemu ya siwang ing suaid maitan halikang mati haruma maka haram ya suaid fil azhari yang dalam munggu kaul azhar fil azhari yang dalam munggu kaul azhar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kurang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo Sayyidah binti Haji Kecesinang bin kemudian Zulkifli bin Mamun kampung Jatak ke Kadusiru seperti Pagedangan kemudian Hajah Yayah Muayyada binti Haji Aman Kertedama kemudian Haji gitu mana ya Tukinah binti Karyorejo Atmarejo bin kemudian tokoh Mastabani Haji Husaini sekeluarga terakhir pisan kamari
hari malam Jumat malam pun bibi ibu Hajah Muniroh Tawaron istri Kiai Haji Juhri adi ibu pituin adi ibu pituin pupus Yuswa genep puluh genep tahun kurang doakan mudah-mudahan segala dosa na dihampura ku Gusti Allah amal ibadah na diterima ku Gusti Allah cangkeun dilegakeun di kuburanna pasihan kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, suasana di majlis urang aya perbedaan karena aya dua meja lain jang setan tak kudu pakai meja setan. Bakal aya tamu dua mun jadi poe ieu nu milu ngaji hiji tim sir Syekh Habib Toha bin Mahdi Ar-Rifai Mesir Muntajimna Haji Aang Munawwari Haji Badrus Salam mun aya kedua Habib Muhsin Alatos Muhsin Alatos mati Jakarta bertamanya Batur Raden Haji Oma Irama lain Madinah ya Pak. Habib Muhsin Madinah anu aya di lingkungan Habib Zain mun jadi di saya tapi di Jakarta ditinggal datang jeung dengan Habib Ohama insyaallah di Muzin dos saya di Jakarta dan hubunganana jeung saha apa langsung datang insyaallah Madinah. Itu orang-orang biasa nyana girit ngaji ka dieu hanya narik ngaji ngandik mere penerangan orang dengekeun ke naon nu bakal diutarakan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih ngabahas tentang pepencitan disusul ku buburona. Mun aya hiji hewan di leuweung diincer kurang make panah dipesatkeun panah teh tujuan sasaranana deuk ngeunakeun eta buron misalna manuk
lepaskan kurang pesatkan kurang panahna ternyata horenganan jauh tina sasara ari Bandung dipangpang belah katuhu ari ngencarkeun mesatkeun panah ka belah kenca atuh ngarana ge jelema kos penalti bae atuh penalti teh pugu gawang di hareup kunon kaluhur atuh eta lah jelema tah ima ai penalti mah beureunanan loba kepoh-kepoh permainan dukun sila sariri beja osok beureun aing ge nyaonang di sia tah hese kan ngalempengkeun teh ieu ge kakenca tetapi kersani Gusti tiba-tiba aya angin ngagelebu kencang ti arah kenca bertepatan jeung pesatna panah kabawa ku angin dipengkokeun pas kana manuk jadi lamun angin mah syariatna moal kena eta manuk kos awe sabenerna mah teu bogoheun ngan kena ilqala Yusuf jadi daekeun kenapa ngaranna kena angin sihir kolot-kolot ge geuring loba nu masih ngagunakeun sihir tapi aya awe nu kieu deui aing hayang cenah nyobaan dipelet goblok beureum aya awe wajar hayang dipelet ge aya lalaki nu hayang dipelet blon aing hayang cenah dipelet ku awewe sanu dek melet atuh potongan kos kitu betul melet teh beureun ka kasepanana kapinteranana kabageranana kasugihanana wajar dipelet ku awe ai ieu eueuh bulu jarum-jarum acan nah iya gitu mesatkeun panah jauh kana sasara manuk dipangpang belah katuhu ari ngincarkeun atau mesatkeun panah ka belah kenca aya bertepatan jeung mesatna panah aya angin ngagelebut setas kena manuk baelah manuk eta manuk teh halal apa haram ya Allah datang kadinya pembahasan geus teu kudu nyieun kitab deui hese ongkoh udah guys ulah sok macem-macem bacaan we geus kitab-kitab ulama menang ijtihad para ulama di surah mah tinggal bacaan ulah sok haju langsung hadis-hadis ulah sasar mungkin jadi tilok kunut mungkin teh anti marhaba mungkin teh anti usoli emang cenah ai teu usoli ulah make emang-emang geus bae kos kitu tah geus urang mangan urang loba teuing ngaju usolina 10 kali can anggeus kada usoli loba teuing ya Allah nu salah seberapa kabeh ja asli nama yakin ke Allah Muhammadiyah teu salah-salah deui Persib teu salah-salah deui ngan kurang pati bener maksudna langsung notor kaditu tanpa dibulak-balik kitab Ambalaya sok bacaan kira ya dalil jelas mun aya hiji jelema
mesatkeun panah sasaranana endek manah manuk andai katana kemudian salah nu ukuran ke belakang tuh ya maka kenca tapi aya pertolongan Gusti Allah melalui angin dengan tiupan angin pas mengena kana manuk paehlah manuk walau asobahu sahmun lamun ngeunaan panah kana manuk kena bi'anatirin ku pertolongan angin manuk tersebut teh halal sebab endek kumaha bae ge tujuanana endek ngeunakeun manuk. Adapun angin kan kadang-kadang ngabenerkeun kana sasaran, kadang-kadang mah kan teu. Eta mah kan lain ikhtiar urang. Sewaktu-waktu urang mesatkeun panah lempeng kana manuk, mun sakira-kira eueuh gangguan bakal kena aihek tiba-tiba aya angin mengkolkeun ka arah kenca nu baturanana kena jadi henteu geus teh urusanna angin mah teh urusan anu belah ditu ulah nu di luhur mah salah pokos jelema anu bobogohan laki jeung awewe pada lalakina bogoh jasa meureun awena kurang sebab lalakina atuh meureunnan sakitu ayana awena geulis aja ditanya neng kumaha urang ieu lamun urang ka pelamunan oh pelamunan apa pelaminan urang ka pelaminan we oh cak awe teh tuh kumaha nu di luhur we ceukna teh mah barang neuleuh aya cak-cak oh kumaha cak-cak meureun kan salah kumaha anu nampana bahasa aya bahasa hakikat aya bahasa majaz aya bahasa kinayah tergantung kumaha anu nampana jeung kumaha anu nyaritana teh ya angin mah kan hese kecuali di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam angin teh nurut ka Kangjeng Nabi Sulaiman angin teh nurut ka Kangjeng Nabi Sulaiman mah digerokeun angin bawa teh eta gebruskeun ka laut atuh bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman babarieun bisa dia lawan hantem tuh dangkal kayu itu atuh babarieun teh iyalah aya utusan Gusti Allah Kangjeng Nabi Sulaiman ngaranna putra daripada Kangjeng Nabi Daud alaihissalam pangsugihna sadunya moal aya tanding rasul aya di anjeunna nabi aya di anjeunna kakayaan aya di anjeunna kerajaan aya di anjeunna Allah nyiptakeun manusia nu pangsugihna pangkaya nu pangpinterna pangsagalana ialah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi jang naon eta jang di akhirat bisi aya anu ngakal di akhirat teh Gusti abdi teh embung dikanarakakeun teh nu mantak abdi embung lantaran abdi teh pan dibere kakayaan ku Gusti teh pan kakayaan teh sanes abdi nu Gusti bongan abdi dibere kakayaan brak bri bro ujung-ujungna abdi teh ngurusin kakayaan sawah di Cianjur sababaraha bau di Garut sababaraha bau harese ngitungna jabara rau embalayah mobil gitu keneh toko gitu keneh berbagai perusahaan paneta teh nu Gusti akhirna abdi ngurusan ka diabetes salat kadang teu puasa komo zakat mah na ieu mah Gusti embung abdi mah ka neraka lantaran Gusti mere kakayaan ka abdi
datangkan Kangjeng Nabi Sulaiman blak tah ieu saha ieu teh Nabi aing Rasul aing Sulaiman ngaranna dibere kakayaan ku aing eueuh tandingna sok da geuninganan ibadahna terus bae ka aing hayo ya endeu kumaha urang ngadalil di hareupeun Allah endeu kumaha ngadalil tah jang pidalilin jelema diberi konsep luar biasa diperbutkeun ku awewe datang ka waktu we ngaladenan awewe waan per detik ku kasep-kasep teh Masya Allah ngaladenan awewe datang ka teh ibadah terlena nya ku kakasepan bangga ku kakasepan akhirna teh ibadah ka Gusti Allah di akhirat embung ka neraka Gusti tepan mereka sep kabeh riweuh abi teh mereka sep teh ti kulon sakulon hareang kabeh kabeh ti wetan sawetan hareang kabeh kabeh ti kidul ti kaler sehingga abi teh hese ngaladenanana kasep teh na ieu teh pan pamere Gusti abdi teu sanggup kudu dikanarakakeun ku gara-gara kasep nya ti Gusti jol datangkeun Kangjeng Nabi Yusuf kasepan sasya jeung Nabi aing ayo di kamana lompat sia Nabi aing Yusuf di udag-udag ku ngaran Zulaikha menghindar jajan mah sebab hatena ka aing sia boga kulit sakitu doang geus sia tapi rasa buruk sia emang aing teh jaho sia irong kos Pinocchio sia dek ka mana lompat eueuh jangan dalil di hareupeun Allah tuh nu susah nu gering jeung sajabana anta geus urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala didamel ku Gusti Allah jadi makhluk nu pangmulyana manusia ngaranna aju urang mah dibere iman pamere Allah bangga urang ka Gusti Allah tinggal ngarasakeun pamere Allah hiji dibere jadi jelema bersyukur urang pakai ibadah ngabakti moal lila urang hirup di alam dunia kok mun umurna geus 60 mah tamat tinggal nunggu waktu tinggal nunggu ditajong geus innalillahi ta ya Allah ya Rabb ulah asa hirup teh gudakeun pake berbakti ka Gusti Allah di antarana ieu urang ngaji ieu teh keur neangan cacaang ngaranna teh hayang can supaya katempo we akhirat teh salila ieu teh nu katempo teh ngan sakadar motor beat be kredit be jabatan nu kadeuleu teh kursi DPR kursi MPR kursi berbagai kursi dan lain sebagainya eta mah kacipta jeung kadeuleu nah ai kuburan nah ai mizan nah ai siratal mustaqim henteu daek kagambar lantaran kahalangan ku nafsu-nafsu urang neangan cacaang tuh kan ai ngaji teuing mah kagambar ku urang kamari ieu mah make motor kreditan ayeuna barang ngaji mah geus 2 kreditan alhamdulillah goblok tah karena teu ngajadi eta leuwih gede bakal siksaan nyaho ongkoh teu dipake ongkoh geus tah mah tadina mah di neraka nangan direrab doang ku ari mah dipanggang Masya Allah sia tuh ya Allah ya Rabb jangan cacaan supaya mantep hati orang teh supaya ngerenyed aya nu maot eta ngerenyed aduh umur sabaraha umur 35 ya Allah udah keneh teh mah keur meumeujeuna aing geus 60 ya asana ini selain rasaan dia aduh tak inget ka maot teh aju salat getol puasa getol lain inget ka maot aju ngalamun kuunya budak keneh geus bae aing geus kolot tiasan beureun aing ge pae ke eta diuk bae di dinya asana ti isuk geus datang ka sore pugu mikiran pae asana aing ge loba panyakit geus salat henteu teu salat goblok tah mah
pikiran pae salat teu tolol tah eta ge nafsu kene embung kana pae ya Allah teh ieu lalakon Jampari halal tah walau arsala zaman ikhtibari quwati Zaid minan panah Kanjeng Nabi Ismail anu sok ngieunan panah kepanggih ku Kanjeng Nabi Ibrahim ku ramana panjen tepan didinya ceket Baitullah mun urang baheula nama ka Mekah Baitullah Zamzam lurus ke belah kaler teh eta teh aya tangkal kayu didinya Kanjeng Nabi Ismail sok ngarautan panah jang moro kitu Kanjeng Nabi Ismail teh Masya Allah teh bercerita Kanjeng Nabi di zaman urang mah baheula teh tah mautan kieu nyeun teger yeun pancing waduh lamun geus nyoy gitu kan mantep kuari makan teu kudu nyieun ja beulieun loba kuari ih baheula mah timahna ge urang nyieun dipagahan kan ku kolot ya nyokot daun cau buah lencoskeun kadinya nyerean nah tuh etana kan digarang bukan kena sendok cetimahna seret geus cair dikadijakeun seret Masya Allah teu baheula mah tak inget bae beres cabut dia akan pakai mancing ku urang ya Allah ya Rabbi tradisional ih teu kudu meuli baheula mah hebat babari teh jadi pengalaman baheula jipen di mantak torek eta dicician baheula ku kolotna sia entak aya tibahan ieu na ngan rada kaambeut timahna ya Karim Allah nah walau arsala sahman Zaid nyeunaan panah sanggeusna dijieun dicoba kekuatan panah tersebut coba nyobaan panah Zaid teh Masya Allah coba ta ieu gondewahna kadi ieu keketeng bahasa baheula keketeng keketeng talina ieu panahna diasupkeun ka ditu tarik keketengna karet teh jadi ke lamun dilepaskeun nganteng urang keur leutik bagan sok nyieun teh kos kitu keur leutik mah nyieun tina awi ka dieu deui karetan jadi ka dieu ke cobaan kana buah buah tetangga kena baheula teh nyieun urang teh papanahan gitu ya Allah ya Rabb ngan teu di bolongan tengahna baheula mah jalan sisi lewat sisi ka dieu teh Masya Allah Zaid nyieun panah kemudian dicoba kekuatanana datang ka mana ya jarak tempuhna sabaraha meter kekuatanana kumaha kuari ku aing dilepaskeun ka ditu tuh ka pangpang gede tangkal kayu ka pangpang gede disebutna naon pangpang gede pangpang gede ieu tangkal pangpang nu laletik papan pangpang letik pangpang nu gede naon tanganana hah dahan tah ieu ngaranna dahan pangpang nu laletik tah nu gede ieu kana dahan gede disiapkeun hayangnya hau kekuatanna doang cet barang datang ka ditu manuk ragang manuk ragang jadi teu nyaho aya manuk teu nyaho aya manuk teh mah
jadi kebeneran we nya ngalepaskeun kana dahan set gorenganan pas manuk enclak ka dinya atau kan kena ragag nu jadi pertanyaan eta manuk halal apa haram. Masya Allah masalah datang ka dinya eta kabeneran pandai kabeneran mah kieu urang nanjak embe mundur kabeneran sama anu kitu ngarti heran aing mah oplok kabehan meureunnya kaye mesatkeun panah dicoba kekuatan panah nang nyieun manehanana iman nang nyieun wa iman nang meuli dikenakeun kana dahan gede ku urang teh ya kabeneran manuk pas kadinya plak dagrag teu dimaksud kana manuk maksudna kana dahan tapi pas kabeneran datang kadinya panah manuk aya ragrag kena lah halal apa haram iyalah geus aya masalahna. Masya Allah walau arsala sahman namun Zaid ngalepaskeun panah tujuan ngalepaskeun panah liktibari kuati untuk mencoba kekuatan panah datang ke mana jeung kumaha kategeranana mun aya angin ngolembarna ka mana jeung sabaraha dicoba heula kan panah teh dalam rangka mencoba kekuatan panah atarodahu saydun kunaon atuh aya manuk datang kadinya mun manuk teh mah teu maksud kana manuk kadinya fakotalahu pae haruma fil asli haram sebab teu maksud teu maksud mah kabeneran li annahu lam yaqsud saydan muayyanan wala mubhaman haram hukumna haram tama tuh kos kamari be percis kabeneran sarua bae urang keur nyekelan golok di kieu-kieu atawa peso seket amat ieu ragag barang ragag dihandap aya hayam pisan kana beheungna hulkum jeung marina pegat persis kos nang mencit bae eta haram sebab teu maksud mah kabeneran ragag teu ya Allah ya Rabbi ieu panas sarua bae teu maksud manah buronan yakne buburon atau manuk naon bae uncal jeung sajabana kena nah eta teh ya kulantaran teu maksud haram hukum teu maksud kan ieu teh anu hebat mah qasduna nu mantak aya jelema ngarendeng salat Ari Zaid salatna maksud salat Ari Umar mah teu maksud ngan sakadar gerakan-gerakan dong percis sarua gerakan ti awal tepikeun ka akhir Zaid mah aya qasdu kana salat Umar mah henteu atuh teu jadi Umar jadi teu maksud jadi qasduna ieu datang ka mana nu mantak ieu urang ngabebener qasdu nu hese urang dada ka Allah datang ka mana qasdu urang ka Allahna sabaraha persen qasdu urang ka Allahna urang ka Allah nangan 50% pangkat urang qasdu ka Allahna 70% qasdu ka urang kumaha qasduna ka Allah kumaha qasduna tak ieu urang nu kurang pati diopenan kurang pati diurus qasdu urang ka Allah urang jadi kiai qasduna babagi jeung ka dunia dimui makomo tama dunia dan dunia oh masalah ieu mah keur sadita urang sok juga singgung di partai dunia dan dunia lah cenah kiai kula mah di Golkar ge karena Allah hayang neuleuh aing beungeut nu karena Allah di partai hayang neuleuh coba ka dieu keun disesuaikeun irungna ku aing mana nu karena Allah di partai
kuku jadi kiai biasa hese karena Allah komo di yayasan mah teu mayar bae hiji di exit teu mayar bae murid keluarkeun apa lillah dari kos kitu teh bau-bau dunia lillah mah tah pasantren kos kieu ge hese keneh bae asal diondang teh diberkatan bae haju bae ngajang hilek bae ngajang hilek sia nyaho ngajang hilek bahasa Vietnam eta ngajang hilek kosduna ka Allah kosduna ka Allah tinggal ragap bae diri urang jaheul nya lamun bener deh kosdu ka Gusti Allah pasti hudang dipeting wal kebel aing ge babaturan aing geus maranaot sahandapeun aing geus pararae aing ge moal henteu pasti paeh sangeuk sabenerna mah ieu teh hudang dipeting mana rada puyeng saeutik rada tiris majikan nyingkap ongkoh deui tah ayo coba kira-kira tah jam hiji hudang pamajikan nyingkap anu herang teh tahajud ada tiris tah coba kira-kira tahajud apa kadinya tuh sia goblok kabehan kan eta kurang kosdu kurang kota padahal pun kosdu da urang deuk ka Allah mah tutupan heula ku urang neng ampura akang lain wayah ka neng ieu mah rek ka Gusti mandi heula wudu beres wudu kadinya aduh bah bagi nah kosdu datang ke mana ieu kosduna nemantak diusolian teh kosdu ta'arud ta'yin supaya mantep eta menang ulama aya geus bisa mantep kudu usoli wali-wali emang usoli tara Allah beres sebabna geus nyimpul di jero kolbu ngan kulantaran urang can nyimpul simpulkeun heula make usoli supaya ulah ngalayang ka kaler ka kidul usoli salat kaula fardhu zuhri fardhu 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah bener henteu aing lempeng henteu ka Ka'bah itu kan tah leuleuh besi salah kompas heula tuh kan jadi mantep urang nah geus nyimpul Allahu akbar mantep kosdu urangna urang teh neuk ceramah kosduna amplop apa ngaji sih bukan urang teh cicing di mana ieu kosduna naon deuk ngaji deuk silaturahim kosdu urang lempengkeun ka Gusti Allah moal kebal hirup di alam dunia lempengkeun tak urang bae ge nu dikiaikeun ku jelema hese bae kosdu teh ieu keur carita kosdu ieu nah bisa urang kosduna mantep ka Gusti Allah naik tina 50% wari ka 60 beda rarasaan geus lewat 50% rarasaan beda naik 70 lengan nikmat komo geus 80% mah ngeunaheun nu ibadah teh lain awak ruh ketika ruh teh geus ngarasakeun nikmatna makanan bakal karasa ngeunah awak butuh makanan ruh butuh makanan awak urang makananana sesuai jeung selera urang-urang parahyangan pasti rada amis urang-urang Padang pasti sakali dahar sakilo bae mah kudu ta cabe aduh urang Padang mun teu jeung cabe teh jadi kajen sanggup aja sal cabe Padang tamanya nama mentak ngaheot bae kos manuk beo nya nama Padang juga Betawi ya semu-semuan saya itu tuh Pandeglang nah Pandeglang mah eta kulon mah anu sok bau hiber teh naon ngaranna sok ala liber teh kah sok bau gaang orang teh di naon gitu di Suguhan Dahar daerah Pandeglang sayur hasem teh sok ditendenan naon eta naon gara seng tuh ih saur jaho urang kulon ongkoh tah eta selera ieu geroh ge boga selera makananana wiridan rohmah wiridanana teh sesuai jeung selera roh urang teh resepkeunana sholawat selerana berarti sholawat
roh urang teh Quran selerana Quran, roh urang teh ieu teh zikir selerana zikir, berarti roh urang tasbih selerana tasbih, disesuaikan jeung daerah-daerah jeung keseleraan awak urang, makanan jeung minuman, roh ge sarua selerana naon selerana naon, ternyata coba bere Quran teu akur jeung selera, zikir teu akur, sholawat henteu, tasbih henteu, hamdalah henteu, takbir henteu, gering mah budak. Berarti rohna ieu kudu diopnam ieu mah. Bah, budak kredit teh lain kredit tadi embahna kredit. Tuh nu ngeunah cek jan aing. Atuh teh mah awak ge lamun dibere sangu teu. Bubur henteu. Ih, si budak dibere naon nya cek urang teh. Coba. Kuari dibere kuari bubur embung goreng sangu. Henteu keneh bae. Coba minuman kopi henteu, susu henteu. Ye. Naon deui bere buah-buahan embung kabeh ya otomatis kudu dibawa ka usada insan. Kopna berarti gering awak. Selera dibere awewe anu gede embung, nu leutik embung. Coba nu ieu henteu, geus eueuh selera. Eueuh selera lantaran handapna geus jadi wau. Kan nu hebat mah alif, mah wau. Masya Allah karim. Nah ieu selera awak mah ku urang teh babari ngeunah dahar terus saya ku urang diopenan supaya ngeunah berbagai obat supaya berselera. Kunaon ari roh teu berselera teu pernah diopenan, teu pernah we ku urang teh coba selerana ka mana goblok sia roh carekan ku urang batur mah bejana teh tamat Quran saminggu sakali sia. Sia mah asal ngadege Quran boro-boro maca si haju heula aya goblok sia. Kampak sia ku aing. Mau kampak urang aya kampak ya. Tuh eta hebat ta urang lamun geus bisa nganasehatan awak sorang. Coba ku aing baca sholawat sia ayo. Asal geus urang tilu bae. Ieu si aing yang hareup mana. Karak tilu doang geus lengongan. Wes selera berarti roh. Ketika roh orang itu berselera berarti ieu gering rohna. Maka diopenan melalui ulama cik coba mujalasah jeung ahli Allah diuk bae ulah wa kawiridan awak zarahkeun sia ku aing. Zarahkeun heula ka kiai anu beukieun ka akhirat kana wiridan. Ulah wa ka kukuman zarahkeun Assalamualaikum geus we. Enon kula mah teu ziarah bae ka dieu tempokeun beres balik beres 10 juta insyaallah. Tuh sia mah kos kitu bae tahaju bae ngahulang. Sia mah hayangna datang ke kiai neuleut kiai disuguhan ku kiai diberkatan goblok tah tuh kos itu. Garong ngaranna tah mah. Tah teh tah mah variasi doang ieu mah deuleukeun awak urang. Aing teu kaju ngalantur ngomong goblok. Sebab ieu teh nu di sisieuna tolol. Nah, tempokeun awak urang ka ahli Allah beda ke bakal sok. Sebab lawan aya sinar di ahli Allah manu urang teu nyaho gaib. Energi teh ngaranna sinar Quran, sinar zikir, sinar tasbih, sinar makrifat. Pan makrifat teh nur, ilmu ge nur. Nah aya nur dina galbuna ilmu jadi nu komo makrifat mah urang datang ka dinya aya nur teh tah sanunya kasorot ku nur tah kula mah baheula keur zaman masanten resep cenah di anu aya kiai ahli ibadah ka ditu ziarah nempo bae teu menta daun teu menta daun empo bener tah urang ka buya bae ka buya Cidahu datang ke dinya maghrib milu sholat hayang kapanggih moal bisa sholat deh Allahu Akbar sholat deh Allahu Akbar oh dihitung kula 20 berarti jeung ba'dal maghrib 22 terus datang ka isya oh sholat awabin datang bepan ka imah teh jaheuh nya mulai ta urang terenyuh hate teh ya Masya Allah karim tas maghrib isuk aing mah nurutan karena isuk mah nurutan Allahu Akbar menang 2 geus capek tah urang bisa nempok
geus urang lamun nyaritakeun Mama Bakri ulah nyaritakeun sakadar Mama Bakri ibadahna geura-geura urang nyaritakeun Mama Satibi Gentur ulah sakadar nyaritakeun Mama Satibi ibadahna coba beja naon kada tanyakeun kumaha buya tah ulah nyaritakeun sakadar buya ibadahna kumaha aya eueuh model kuari model manehanana jadi jang naon jang kaca urang masyaallah eta keur carita ka tempo zahir encan batinna meureun nu mantak ngaji bae ge aya lazat nu mantak salat bae ge aya lazat nu mantak maca Quran bae ge aya lazat aya ngeunah qosduna geus mantep ka Gusti Allah ukur jeung urang geus datang ka mana ieu qosdu urang ka Gusti Allah qosduna lamun urang kebeneran hungkul nembak atau mana ndek nyoba kekuatan panah teu maksud ka manuk ai kena manuk kulantaran teu maksud terjadi kudu aya qosdu masya Allah. Nah urang ge kudu diperhatikeun kuari di anyar-anyar qosdu urang abe mantep supaya jadi ibadah urang ngabundal qosdu da lempeng. Walau arsala sahman ila gorodin fantaradahu saydun sarua kene jeung nu tadingan ieu mah nambahan liiktibari kuati tadi mah dengan maksud untuk mencoba kekuatan jamparing katawa boga maksud lain ieu mah Zaid boga panah nu geus teruji dek dicoba dek dikenakeun pang-pang nu itu dicoba latihan berarti mah latihan sek dipanahkeun jeung dikenakeun ka ditu kadua kali kenakeun ka ditu kadieu coba latihan mana pas keur mejeuna latihan set manuk datang ka dieu plak kena manuk ragrag keur latihan mana kena manuk manukna ragrag bae tetep haram lantaran teu aya maksud kudu aya maksud ya Allah ya Rob ya kudu aya maksud ketika teu aya maksud haram hukumna. walau rama saidan zallahu hajaran walau rama lamun zain ngabalang saidan buburon zallahu hajaran anu disangka batu asaba maka ngeunaan halat law rama saidan zannahu asir bazobain pasobawahidatan halat zaid ngabalang soe teh buburon disikap disangka masaknya na ieu teh sebenarnya batu ngan aya qosdu kulantaran aya qosdu boga maksud kana manuk sanajan disangka nama batu aya manuk di luhur ngadungkuk teh pan berarti gede aya ngadungkuk mah gede aya leutik berarti lok ngadungkuk bode amat teh ngadungkuk ngadungkuk karana aya leutik berarti lok ngadungkuk ngadengkek aya manuk di luhur ngadungkuk atau dihandap sarua bae disangka kurang batu nah padahal eta teh horenganan uncal dideuleu kurang ya itu teh batu apa uncal tapi lu dimaksud makan kumanehanan teh ieu uncal ngan boga sangka batu coba wae dipanah emangnya na maksudna teh endeuh kana hewan ngan kulantaran kadeulina teu robah-robah
geus dikieu deui geus kitu meureunnanan tah meureunnan uncalna meureun kereknya meureun hewan ge aya tah anu beuki hees aya jelema mah beuki hees atuh biasa tah mah keur ngaji ge halang biasa bae iya uncal masyaallah kari ulah diganggu teteh satu kenikmatan ti Allah antep ulah diudangkeun ulah antepkan guys pokon jelema keur gaji ge halang nya mah teh nyaho kaler teh nyaho kidul geus anugerah Gusti Allah datang ka dinya pohara jasa ya Allah ya Rabb dianggap kiai teh obat tidur ku nyana tah kuari dianggap ku nyana itu gadungkuk uncal apa batu asal batu ya tah geus kaeut pokona dipanah bismillahirrahmanirrahim nah ternyata uncal nu dianggap batu teh nah, lantaran boga maksud bahwa eta teh walaupun aya sangkaan batu tapi maksudna baneana teh kan moro anu tadi makan maksud ieu aya qasdu kul sebab aya qasdu halal qasduna tah ya Allah ya Rabb urang lamun nyaritakeun aya hewan teu robah-robah teh cicing bae inget ka Syekh Dakok Syekh Dakok waliun min auliyaillah anu manehanana makan ka kebon geus ka kebon aju bajuna digantung di dinya nyana ngarapihan tatangkalan petani zahirna baju beres di dinya balik ka imah kira-kira bangsa 30 kilo ka imahna teh jarau batur mah huma kitu leuweung datang ka imah digantung gede baju ternyata kadeuleu aya sireum dina baju teh ya Allah ya Rabb maneh teh beureun sireum teh sireum leuweung teh sireum hutan ku aing dibawa ka lembur dieu nyaho betah nyahon teu maneh dibawa ka dieu hampura Gusti sireum teh ban meureun boga tempat masing-masing aya nu sok di leuweung aya nu sik di lembur ya abdi doraka besi teu betaheun abdi rek nganterkeun sireum dewe ka leuweung urang mah pamajikan ge teu dianterkeun aduh anak teu dianterkeun batur mah sireum dianterkeun urang pamajikan los ya ini ka ditu mah terus mobil aya naon aya tong sorangan ka ditu ayo geus Masya Allah kan tuh batur mah sireum dianterkeun ya Allah ya gitulah wali Allah ketika menghargai karena sireum dia bakal menghargai deui ketika orang menghargai ka ucing bakal menghargai ka urang nu mantak bejana kamari ieu minta caya di pede kunaon mau dicakar ucing iya sia berarti ngahinakeun ka ucing ya ambalaya ucing di mah aing ngahormat ka aing ye teu modo cenah tuh dicakar ucing atuh sabangsa meureun manan gitu lain bangsa jelema meureun sia mah bangsa garong kabeh teu ya urang menghargai sireum bakal menghargai urang menghargai ucing bakal datang ke mana penghargaan urang kana mau bakal dihargai ku mau urang menghargai ka mau wauh ka Allah mau wauh ka Allah aing ge ka Allah sarua pada makhluk Allah menghargai atuh mau ge bakal ngahargaan sakumaha Syekh Mansur ngahargaan ka mau ge ngahargaan kulantaran urang na teu ngahargaan ka mau atuh mau deuk nyangkerem ka urang ya Allah ya Rabb baheula di Mekah di Madinah di Mekah aya hiji tukang ngangon keur ngangon embe barang ngangon embe hiji embe deuk diterka maung dicekel kudu ngangona maksudna beusi ku mau ngomong cek maung teh hei ngangon ulah mempertahankan embe sia aing lapar aing diciptakeun ku Gusti Allah titah barang dahar teh sakumaha aing meureun ieu rezeki aing awas ya
eta pangangon kaget. Cek pangangon teh lain masalah embena kok bisa ngomong sih. Mau aing bade mau kae ngomong kadenge ku cili aing lain. Biasana bahasa mau mah bahasa mau. Banyak mah ngomong bisa ke hati ku aing kudaon. Cak mau can sakumaha ieu mah. Sia heran kan ka aing bisa ngomong. Aya deui nu leuwih heran tibatan aing. Naon tah? Tuh di kota Mekah aya hiji manusia ngaran Muhammad nyana bisa ngomongkeun memehnyana. Memeh lahirnyana bulah ditu 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun nyana mah bisa nyahoan. Aing mah kakarak ngomong jeung sia, geh ieu teh hayang ka embe sia, tapi Muhammad mah kanu bakal kahareup datang ka kiamatnya namanya nyahoan, datang ka surga neraka ge nya namanya nyahoan. Anjeunna mah memehna datang ka Nabi Isa, Nabi kajeng Nabi Adam, penciptaan langit ge nya namanya nyahoan. Sok sia mun hayang leuwih heran deui datang sia ka ditu. Masyaallah. Geus mau teh sabodo bejang sia teh aing mah ka Muhammad. Langsung datang ke kota Mekah. Ieu meureun Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seri we Kang. Naon? Kula manggi kaheran. Naon heranna? Mau ngomong kumaha? Kula keur ngangon. Aju. Eta mau dek nertam embe kula hiji, kula ditarik kula hook. Cek nya teh ulah sok ngahalangan aing. Bateng aing rezekina di dieu, aing diciptakeun ku Gusti Allah teh kita ngadahar di mana bae. Ulah sok ngahalangan. Ulah harita lain hook ambena heran mau bisa ngomong. Aji cakang ieu kumaha? Aji jangan ngomong leuwih heran tibatan aing mah sekarang sakieu kadenge Gusti Allah ngomong. Aing mah nu leuwih heran tibatan aing tuh di kota Mekah aya ngaran Muhammad diangkat jadi nabi jadi rasul nyahoeun kahareup datang ka kiamat nyahoeun. Ke akhirat ge nyahoeun ka tukang datang ka nabi memehna ge nyahoeun. Cak anjeung Nabi sedako mau. Sedako bener teh mau. Langsung eta pangangon teh coba pangdongengkeun didongengkeun ku Kangjeng memeh Kangjeng anu unis sakitu bae entas Kangjeng kitu langsung maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Cak Kangjeng Nabi teh ngan deui maungna sasalaman geura jeung atuh sarua aja moal bejakeun atur salam ti Muhammad gitu. Nah, lamun kitu mantep. Nah, teh ngadatang ngangon deui kan. Aya deui mau, hampura mau. Ulah diterkam. Emang kunaon? Atur salam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aing moal nanaon sebab aing ge iman ka Muhammad. Sama-sama iman, moal saling ganggu sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Ya Allah ya Rabb, mujizat Kangjeng Nabi. Ketika orang iman akur, iman keyakinan akur, mau mal ngaganggu. Ji, gua mah kieu bae ayeuna mah Mang Haji ka Lampung ngatur salam bae geus. Bedakeun mun aya mau ngatur salam gitu, di Haji Dendi gitu. Asana beak kabeh. Tinggal ngaran doang aja nah. Nah iyalah pohara, urang menghargai sireum bakal menghargai ka urang. Oh, beda. Kuari mah kieu, urang ngaganggu anak mau di Lampung, di Palembang, ganggu anak mau. Lumpak urang ka Banten, tek ceuli datang ka teu di teangan bae ku mau. Di teangan goblok sia ngaganggu anak aing. Goblok sia ngaganggu anak aing. Mau bae galak-galakna mau ka anak nama tetep bae. Nyana moal gadahar jeung urusan kunaon aya jelema. Kunaon hai jelema anakna dibikeunan ka bos sikat bos itu siapa anak saya bos udah pokoknya yang penting kijang bos tolol waring anak deh hebatna mau teh udah nggak ganggu ke anak embe dah ai di prinsip moal aya masalah tetapi ku urang diganggu anak embe neuleukeun bae teu daya teu upaya embe neangan kan nya ge neangan ngan kulantaran teu daya teu upaya apakah nya teu ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rob abdi teh boga anak
dedeh teuing anak abdinya abdi ka anak abdi diganggu ku jelema teh mending mun sesuai jeung aturan Gusti ya eta mah bangunna teh henteu Gusti eta mah penyiksaan bae ka anak abdi nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti anak abdi nu Gusti disiksa ku hamba Gusti anu henteu boga naon kitu ngaranna kadedeh jeung kanya biadab nyangakeun tunggu tanggal mainna ya Allah ya Rabbi ta lu batak ya Karim hewan sarua jeung urang ngomong urang kan teu ngarti bae bahasa embe teh be eta teh bahasa embe teh isuk-isuk be apa hayang nginum apa hayang dahar kan teh nyawa ya kan urang ieu hayang naon ieu kulantaran teu ngarti Haji Pedi bahkan goblok teu ngarti ku jana ditutupan dia bandeng sia kaya kurang mah beres nyatuan atuh coba ye nyatuan meureun coba ye nginum meureun lamun masih kene embungeun kene bae bere bikangna ye tah urang kan keur leutik masuk kitu tah bikangna teh sok dicekelan we huluna tah kunaon lalakon keur leutik kos kitu nya tah iya kan embe-embean bae teh ngomong naon gitu manuk ngomong naon ini sebenerna teh bahasanya anak kan bahasanya anak urang mah nyaho bahasa kebo teh ciaher hus ciaher eta bae bahasa urang eta kan bahasanya anak urang lamun keur bareng jeung kebo aju urang keur Maluku berarti kan urang keur aya di alam kebo ciaher da urang sungut urang ka bawah ku alam nyana tahu baca campuran aja lo mama campuran yang kebo atuh bahasa kebo keluar yo campuran jeung DPR bahasa korupsi na pasti keluar lah berarti kudu campuran anak jeung nu bener jalisil ulama awiz zuhada sok barengan ku maneh ulama sok barengan ku maneh ahli zuhud abeh urang kabawak jeung kasinara sirba riba zobain lauroma sirba zobain falsoba wahidatan aya uncal bersekawan ngarombong kan di hutan teh rombongan-rombongan orang yang ngarombong kan di hutan manuk baheula orang manuk peking teh sarombongan manuk maninin sarombongan manyar sarombongan bondol baheula makan sarombongan jita jadi baheula we eta manuk rombongan gitu kan berarti eta alam teh masih kene damai teu pasalia baheula mah ya Allah ya Rabb neule urang manuk bondol bae sakali hiber 100 peking 1000 peking mah ngarombong manyar gitu kayaknya ya Allah Karim ka manuk bincarung ngarombongan telok loba bincarung mah wallahualam ngaran aslina mah saha meureun ra ngaranna ngan kanyahoanna mah bincarung bae ngaranna teh nyaho datang ka ayeuna eta ya Allah tatangkalan lah ya bintinu ngaran aslina wallahualam saha meureun ngaran tatangkalan bintinu binna doang bincarung kayak gitu kene hari ngaran aslina teh nyaho Masya Allah tah eta ge kada 10 babin sarung mah ya Karim tuh perukutut ge perukutut 5 10 ngarombong dikukur rombongan damai kene kuari mah adi jeung kakang geus embung ngarombong geus teu daek kuari geus teu daek ngarombong aya ngarombong teh dalam rangka aya dalam rangkaan untuk menempuh jahanam ngarombong sama geus kitu mah tapi keluarga ini masih kene salah ladar mah ngarombong kemana sih ngaji penting naik motor teu kempes motor aya naik ka mobil aing mayar tapi nya henteu lah sakira kula mah leuk lempang bae hayo ulah sok sieun coba sok sieun henteu lah aing mah aya buntutan kos kitu henteu teh mah keur ngomong bae sugan jadi kenyataan goblok tah rombongan
uncal di leuweung rombongan sirba zibar. Kemudian kurang dipanah kan manahna ka mana bae nu kena. Rombongan uncal 50 kurang dipanah nu mana bae nu kena. Jadi teu dimaksud mubah berarti nu mana bae henteu mayan nu mana bae nu kenana nakeun kurang set bismillahirrahmanirrahim nah salah sahijina jadi tarabaskeun tamatu nu mana bae nu kena asaba wahidatan halal bah halal sebab aya kosdu ieu kekuatan kosdu ieu kekuatan kosdu urang kuarin maksud ngaji aya kosdu ngaji geus pokona mah maksud aing ngaji titik padahal barang datang ka dieu mah hes kan boga maksudna ngaji datang ka dieu hes teu boga dongengnya mun ditanyakeun ku pamajikanna ka tadi ngaji naon arwah kemari lain pembahasanan lah ulah sok nanyanakeun pembahasan gitu-gitu kan ngaji bab pepencitan can anggeus-anggeus puyang aing padahal mah hes cenah tapi kan kulantaran aya kosdu ngaji ganjaran meunang ye atuh geus bae datang ka dieu teu kudu ngadengekeun datang nyalander reup nyaho-nyaho geus salat zuhur kamarana jelema ieu ganjaran meunang aya kosduan boga kosdu eta mahal masyaallah ganjaran meunang urusan ngarti jeung teu ngarti nama teh lain urang sama urusan Allah. Tapi kosdu nama kan diurang nama ikhtiar ngaranna. Tapi lamun teu boga kosdu ka beneran doang jadi. Kosdu. Kosdu. Laurmazil bayi-bayin lamun zed ngabalang rombongan uncal teu ditangtukeun ka uncal nu mana ai pa asoba waidatan kena ka salah sahijina halal lah ya kos dua kuari rombongan uncal aya 20-30 na diincer dipanah hiji ditangtukeun nu dihareup ya ku aing cap ai kena nu pangtukangna bukan nu diincer nu dihareup ai nu kena nu tukang tah eta halal apa haram sih wa in qasada waidatan munzain ngamaksud hiji nu hareup misalna ka soba gairah ai prakeuna kanu sejen boncit misalna pangtungtungna alat halal bes sebab aya kos dua kos dua eta gagah masyaallah walau goba wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله أعلم بمراده لا يزال بينه مرض sir opo penggunaan alladzina
alladzi banahu kang ngabangun ya ladzina kabehing ladzi batan iku dadi kamang-mangan syak tegese kabangungan fi qulubihim ing dalam pirang-pirang atine alladzina illa anta qata ingin narima pegatan fasila tegese narima pegat qulubuhum apa pirang-pirang atine alladzina bi ayamutu kalawan yang tah mati walamina kabawallahu lagu tawi Gusti Allah alim iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur kang bijaksana fi samihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan khalqi bihim kalawan lanjutan tina ayat anu kamari Masjid Diror teh titah dirubuhkeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirubuhkeunlah sesuai jeung perintah Kangjeng kamari masjid tinggal masjid ari ngabahayakeun mah rubuhkeun ulah asa-asa masjid tinggal masjid ayan sakadar birara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah disebut masjid diror gak bahayakeun hancurkeun ulah sieun-sieun masjid tinggal masjid dalam penghancuran masjid diror teh kapan masyarakat teh bertanya-tanya terutama para kaum munafikin nganahan dina lisana nah eta Muhammad make jeung ngaruksak masjid pan manehanana nu ditanyain masjid tetapi manehanana nu ngahancurkeun masjid nanahonan eta Muhammad atuh deuk kumaha lagana jeung laguna eta Muhammad ongkoh ditanyain masjid tapi geuning dihancurkeun tuh ha kumaha aya sawarehna masyarakat Madinah ge sami becak masyarakat teh keke heula aya naon ieu Muhammad aya naon ieu Muhammad teh geuning masjid teh make jeung dihancurkeun ka sawareh manusia ngomong meureun manan kitu ge masjid teh teu bagus sawarehna deui mah maknya aya masjid teu bagus sawarehna deui mah kok make nganahan-nahan tah ih baheula teh ketika teu garti kitu bae gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di payuneun urang tamu urang ti Mesir parantos aya nu ti Madinah mah can aya informasi aya waya datos aya urang kupingkeun ieu namina Syekh Habib Toha bin Mahdi Ar-Rifa' tajimna Haji Aang Munawwar sadajana urang kupingkeun heula mun aya qori Haji Badrus Salam kalau ayat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما
وما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabada dibacakeun ayat suci Al-Qur'an dimanggakeun ka Syekh Habib Toha. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Hadirin wal hadirat, بعد طلب الإذن والسماح من أبويا الحج أوتشي طرطوسي أطلب منكم العفو والسماح. يعني فقير مريض جدا، لكن عندما تلقيت الدعوة من أبويا أوتشي لا أستطيع الرفض إكراما وإجلالا لمكانته. Setelahnya beliau yang mulia Al-Habib Toha bin Mahdi Ar-Rifai membacakan puji kemudian salawat salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu beliau mengatakan bahwa sebetulnya beliau hari ini sedang kurang enak badan, yakni sedang dalam keadaan flu, akan tetapi karena melihat yang mengundang ialah guru besar kita yakni Abuya Uci, maka beliau berkenan untuk tetap hadir di tengah-tengah kita semua. إخواني الأعزاء، نعيش في هذه الأيام ميلاد سيدتنا الزهراء البتول سيدة فاطمة عليها السلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita hidup bertepatan dengan dilahirkannya yakni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. من قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Fatimah itu, sabda beliau, Fatimah sebagian daripada aku. يغضبها ما يغضبني. Segala sesuatu yang membuat ia marah itu pun akan membuat saya marah juga. وقال عنها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW sabda atas sebaik-baik 4 wanita di dunia. Nomor 1 Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardah. Nomor 2 Sayyidah Khadijah bint Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خلاص. Dan nomor 3 Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Dan nomor 4 Sayyidah Asia imra'at Fir'aun. Tamam Maulana. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الأخير قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakit yang terakhirnya sebelum
berpindah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. فدعا السيدة فاطمة Maka beliau memanggil kepada Sayyidah Fatimah وأدناها منه dan mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهمس في أذنها بشيء ما فبكت السيدة فاطمة. Kemudian membisikkan di kuping Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Fatimah menangis. وبعدها مباشرة همس صلى الله عليه وسلم في أذنها تارة أخرى فضحكت. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan di dalam kupingnya yang lain sehingga Siti Fatimah itu tertawa. فبعدها سألتها أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا بنت رسول الله عجبت لك. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, wahai putri Rasulullah, aku terkagum kepadamu. تحدث إليك النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW berkata kepadamu في أول مرة pada yang pertama kali, فبكيت kemudian engkau menangis, وفي المرة الثانية dan yang kedua ضحكت. kalinya engkau kemudian tertawa. فماذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليك؟ Maka apa yang telah dibisikkan oleh baginda Nabi SAW kepadamu? فقالت رضي الله عنها وأرضاها Maka Sayyidah Fatimah berkata, في المرة الأولى أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب ميعاد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. pada bisikan yang pertama Rasulullah SAW membisikkan ke telinga beliau, ke telinga Siti Fatimah, bahwa Rasulullah akan segera berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. وفي المرة الثانية عندما ضحكت السيدة فاطمة Dan ketika bisikan yang kedua, ketika Siti Fatimah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها ketika Siti Fatimah tertawa, itu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, أنها ستكون أول اللاحقين به. bahwasanya Siti Fatimah akan menjadi orang yang paling pertama menyusul beliau. لذلك ضحكت وفعلا قد كان انتقلت السيدة فاطمة إلى جوار ربها بعد 6 أشهر من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. Karenanya Siti Fatimah kemudian tertawa mendengar bahwa dirinya akan segera menyusul Rasulullah SAW. Dan memang terbukti 6 bulan kemudian Siti Fatimah meninggal dunia. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surah Yunus, firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. ويسعنا في هذا المجال أن نذكر بعض الشيء عن سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله أسراره العليا. Dan telah kita saksikan semua daripada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. سيدي عبد القادر الجيلاني ولد في بغداد العراق في عام 500 من الهجرة. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Irak, di Baghdad, yakni pada tahun 500 Hijriah. وعندما فتح رضي الله عنه وأرضاه مدرسته جعلها لعموم الناس المسلم وغير المسلم. Dan ketika beliau membuka madrasah, maka madrasah itu beliau peruntukkan bagi seluruh manusia, baik muslim ataupun non-muslim. فسأله أتباعه يا سيدي عبد القادر الجيلاني. Maka para pengikutnya bertanya, wahai Sayyid Abdul Qadir Jailani, هناك من التلاميذ من المريدين الصالح والطالح. di sana ada orang-orang, ada murid-murid yang soleh, ada murid-murid yang toleh juga. فقال رضي الله عنه وأرضاه فأما الصالح فهو لنا. Maka Sayyid Abdul Qadir Jailani berkata, yang soleh itu untuk kami, وأما الطالح فنحن له. dan mereka santri yang toleh itu, maka saya penolong baginya. وأسلم على يديه رضي الله عنه وأرضاه الآلاف من سكان العراق.
النصارى وغيرهم في زمن قليل. Dan dengan ini beribu-ribu orang dari para penduduk Irak yang beragama Nasrani berbondong-bondong memasuki agama Islam dalam masa yang sebentar saja. وصعد رضي الله عنه وأرضاه في ذات مرة المنبر ليخطب الجمعة. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani menaiki mimbar untuk khutbah Jumat. فخطب رضي الله عنه وأرضاه أقصر خطبة في التاريخ. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam mimbar itu berkhutbah dengan khutbah yang terpendek sepanjang sejarah. قال رضي الله عنه وأرضاه لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع. Maka beliau di dalam khutbah itu berkata, sesuap untuk orang yang sedang lapar itu lebih baik dari mendirikan 1000 jamiah, yakni universitas atau sekolah, masjid jami'. وقال أيضا رضي الله عنه وأرضاه الاستقامة خير من 1000 كرامة. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. فهذا هو طريق الصالحين. Ini ialah jalan para orang-orang saleh. أختم لكم بهذه الكرامة العجيبة لشيخنا وجدنا سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه. Maka saya akan menutup cerita ini dengan kisah daripada kakek saya, yakni kakek beliau Sayyid Ahmad Rifai. ولد رضي الله عنه وأرضاه في سنة 512 من الهجرة في العراق. Kakek beliau Syekh Ahmad Rifai dilahirkan pada tahun 512 Hijriah. ولد في العراق في قرية تدعى عبيد. Dilahirkan di Irak di dalam satu kampung yang bernama Ummu Ubaid. في مدينة تدعى البطائح. Dalam kota yang disebut dengan kota Bataih. نسبة إلى بطحاء مكة. Dinisbatkan kepada Bathha Makkah. في مرة من المرات خرج سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه من بغداد متوجها إلى زيارة جده صلى الله عليه وسلم في المدينة. Pada satu kesempatan kakek beliau Syekh Ahmad Rifai keluar dari kota Baghdad untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذه القصة أوردها الإمام عز الدين الفاروقي في كتاب اسماه إرشاد المسلمين. Kisah ini dimuat oleh Syekh Izzuddin di dalam kitab Al-Faruqi, di dalam kitab Irsyadul Muslimin. عندما دخل مولانا سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه على جده صلى الله عليه وسلم فألقى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا جدي. Ketika Sayyid Ahmad Rifai kemudian mendatangi makbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya jaddi." وأنشد قائلا بعض الأبيات. Kemudian menyenandungkan beberapa bait syair. في حالة البعد روحي كنت أرسلها. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dalam keadaan jauh, ruh saya mengirimkan kepadamu. تقبل الأرض عني وهي نائبتي. Tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati. Tuqabbilul ardu. Tanah mencium dirinya, kemudian tanah itu tuqabbilul ardu anni ya. Sedangkan itu ialah pengganti aku. وهذه دولة الأشباح يعني الأجسام قد حضرت. Dan ini persamaan fisik telah hadir. Iya, na'am, ajsam fisik. فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Maka ulurkan tanganmu agar supaya aku bisa mencium tanganmu dengan bibirku.
فأخرج صلى الله عليه وسلم يده من المقام الشريف وسلم على سيدي أحمد الرفاعي على مسمع ومرأى من الجميع. Maka seketika itu Rasulullah SAW mengeluarkan tangannya untuk kemudian disalami dan dicium oleh Sayyid Ahmad Rifai, sedangkan orang banyak yang melihat hal itu. وقال السلام عليك يا ولدي. Dan Rasulullah SAW bersabda, keselamatan atasmu wahai anakku. فخر سيدي أحمد الرفاعي جاثيا على ركبتيه من شدة الموقف. Maka Syekh Ahmad Rifai menjadi terguling karena saking syiddatil mauqif. Karena situasi itu sungguh sangat mengharukan bagi beliau. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قدم هؤلاء الأولياء. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bawah telapak kaki para kekasih Allah. كل أصحاب الطرق بداية من سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي أحمد البدوي، سيدي إبراهيم الدسوقي، وسيدي أبو الحسن الشاذلي. Setiap orang yang menempuh thariqah, yang menjalankan thariqah, baik itu dari Sayyid Ahmad Al-Badawi atau Sayyid Ahmad Ar-Rifai atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini 5 asas tariqah dalam jalan tasawuf. Ada 5 tariqah asas. Nomor 1 Sidi Abdul Qadir Jailani. Berzaman, yani zaman dulu beliau pertama orang yang ada jalan tasawuf, Sidi Abdul Qadir Jailani. Dan nomor 2 Sidi Ahmad Rifai, Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuqi, wa Sayyidi Abu Al-Hasan Al-Shadhili, wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sayyidi Abu Al-Hasan Al-Shadhili, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, wa Sayyidi Ibrahim Ad-Dusuqi maqam, yani darih mereka ke Mesir. Dan Sidi Abdul Qadir Al-Jailani, Sidi Ahmad Al-Rifai في العراق. فهم؟ الحمد لله. تكلم بلغتنا مولانا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم أن يجمعنا يوم القيامة تحت لواء سيدنا رسول الله. آمين. وأن يسقينا شربة هنيئة مريئة من كف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. آمين. وأن يشفع فينا القرآن وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يجعلنا على قدم رسول الله. وأن يرضي عنا قلب رسول الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم ألبس أهلينا تاج القرآن وشفعنا في 70,000 من أهلينا يدخلون الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عذرا إن أطلت عليكم أو حدث مني أي خطأ أو نسيان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan beberapa cuplikan karomah dari aulia-aulia Allah, mudah-mudahan kita ada di bawah telapak kaki para aulia-aulia Allah. Sebelum beranjak dari mimbar, saya mau tanya sama Syekh. Nama Syekh lengkapnya ialah Syekh Habib Toha Ar-Rifai. Yang dimaksud dengan Ar-Rifai, apa keturunan Syekh Ahmad Kabirur Rifai, apa golongan aja itu?
هذه الطريقة رفاعية ورثناها أبا عن جد، لكن في النسب من ناحية الأب هو من نسب مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ورقمه 35 في النسب. النسب الحسيني من طرف سيدي إبراهيم الدسوقي القرشي رقم 17. من ناحية الأم هذا النسب الحسني من طريق سيدي الصعيدي كنز الله من نسل السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بنت الإمام الحسن بن سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dijawabnya pakai bahasa Indonesia aja supaya mantap. Di Indonesia ada hizib ripai, itu diwiridnya di air, ripanya sama, hadiahnya ke Ahmad Kabir Rifai, Ibnu Alwan, Desuki dan lain-lain. Kalau udah ngewirid itu jadi jagoan ya. Nah, apa di Mesir atau di Irak ada itu wiridan di air? Nggak ada. Wah, kalah sama di sini berarti. Kalah. Waduh, di sini mah tuh itu apa namanya, kula juga pada pecah. Nah, jadi di Indonesia khususnya di Banten itu rifaiyah itu ada dan banyak, tetapi yang lebih banyak adalah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Cuman rifaiyah itu di sini begitu. Jadi apa namanya, jadi jagoan-jagoan. Iya. Nah, misalnya saya di sini mau dicoba kejagoannya, boleh apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi urang ayeuna saya kedatangan ku keturunan Syekh Ahmad Kabir Rifai. Iyalah keturunan yang ke-19. Tis'asa? Sabasar. Oh, Masya Allah 17. Deket Syekh Ahmad Kabir Rifai nyana lahir di Baghdad, di Batha, kampungna. Makamnya di mana Syekh Ahmad Kabir Rifai? مقام سيدي أحمد الرفاعي كبغداد، tapi ke Mesir ada apa itu? Bukan makbarah, Ibnu Ukhtu. Ibnu Ukhtu. Oh iya, makbarahnya tetap di Baghdad. Ya. Oh iya. Tapi ke Mesir ada Rifai Saghir, Rifai kecil, yang kecil. Iya. Namanya Sidi Ali Abu Shibban. Dan semua nasab datang dari beliau. Iya. Sebab Sidi Ahmad Rifai ada satu wanita saja, tak ada orang lelaki. Ya. Oh, cek urang memberen boga anakna hiji dong awewe. Tama kula mah kos inget ka baheula aya nu nyandung boga anak kan, awewe nu ieu nu ngora boga anak, nu kolot boga anak, ya kan? Jadi ditanya namu tak ka imah kiai, sia jeung itu sabab. Oh, kula mah cenah mana sering hiji abahna mah bareng. Mana sering hiji abahna bareng. Hese urang ngahartikeun na hese tah. Kurang-kurang cerdas teh hese. Oh, horenganan beureun sabapa misa emak nu kolot jeung nu ngora. Eta bisaan eta. Emakna sering hiji aya abahna bareng. Iya ge anakna hiji. Syekh Ahmad Kabir Rifai boga anak hiji awewe. Kemudian boga anak deui incu Syekh Ali yang Ali Sogir. Iya, eta Ali Abu Shibban. Eta lah anu terkenal deui. Eta mah makamna fi Misra. Nah. Iya, fi Misra. Jadi eta incu di Mesir. Sarua hebatna sarua jeung Syekh Ahmad Kabir Rifai. Nah. Geus aya nu deuk ijazah, yang jadi centeng misalnya gitu kan. Ahmad Kabir Rifai hizib ripaingan. Syekh Ahmad Kabir Rifai sumpah lamun ngawirid ilmu kula pasti moal boga dunia. Ya. Dudi anti dunia. Itulah sumpah Syekh Ahmad Kabir Rifai. Mantak jelema nu ngawiridkeun Syekh Ahmad Kabir Rifai hebat, gagah tapi teu boga nanaon. Endeuh.
terjemah anti. Wah, ada sahabat Rifai anti dunia. Awali zuhud. Zuhud. Sumpahnya ndek mal. Ya Allah. Siapa dasar duniawi kabeh. Salah satu sumpahnya seperti itu lah. Teman-teman sahabat itu ngawin Rifainya hizib Rifai seperti itu. Hebat, zuhud. Ka Allah mantap, tetapi duniana bakal caroplok teh kudu dicaritakeun ku kula loba contoh-contoh depan Degelang, Serang, Tangerang. Nah etalah kitu rifanya. Selanjutnya Pak Syekh mau berapa lama tinggal di Indonesia lagi? Mungkin 5 hari. 5 hari lagi ya. Bagi 5 hari khamsa ayam. Khamsa ayam. Nya saat tinggal 5 poe deui nyana bisa bahasa Indonesia, belajar nyana bisa bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jerman, Inggris, Arab, 5 bahasa. Wali. Bisa bahasa Perancis, Jerman, kemudian Inggris, Arab. Jadi naon tadi teh? Indonesia. Malaysia. Jadi belajar cuman belajarnya bahasa Malaysia. Nah, kukulat kita cicing di Indonesia, ulah di Malaysia. Tapi nyana minta syarat kawin jagana. Kurban baik. Satu. Tapi nak 4. Walad kau? Belum. Masya Allah, kalah sama saya tuh. Ila alhamdulillahirabbil alamin, urang bahagia, senang, farah jidan. Lantaran lain sembarangan, ieu adalah keturunan dari Syekh Ahmad Kabir Habib. Jadi turunan syarif. Loba cerita-cerita anu tadi diceritakeun karena karomah. Tadi kan cerita tentang Tuan Syekh Abdul Qadir, nyana boga majelis da umum Tuan Syekh Abdul Qadir mah. Lain umat Islam lain udah datang, kadang-kadang kafir ge datang, Nasrani, Yahudi terutama Nasrani. Jadi tetangga-tetangga jeung kiai-kiai kaget. Kunaon si Nasrani ge ditampung be, bahkan lamun aya tamu Nasrani dipapag ku Tuan Abdul Qadir. Dina manakibna seperti eta kula nyaritakeun tadi sekelumit. Dipapag, akhirnya kan reaksi terutama kiai-kiai. Aya nu nanya di majelis kiai kan geus kanyahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu nanya langsung Cek Tuan Syekh ulah kaget, majelis kula majelis taklim untuk mengenal Allah. Ketika nu ngaraji tamu-tamu geus baragus etalah milik kula, sebab kula kabawa bagus geus kadang ngakanasehatan kudu bagus. Tetapi lamun tamu na goreng Nasrani munafik kula miliknya sebab kula bakal nganasehatan jeung nyinaran ka manehanana sarua pada makhluk-makhluk Allah. Nah ku ayana boga tingkah jeung akhlak seperti eta akhirna caricing kiai-kiai dengan waktin gelil anu singkat Nasrani arasuk Islam. Itulah dakwah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan mentak ulah kaget lamun aya kiai babarengan jeung calo ulah kaget. Eta mah masalah tah mah. Ulah kaget bisa aya kiai babarengan di partai eta geus sarua keur dakwah. Eta ge terus sia masuk sini supaya heran aing mah. Kiai tah ieu lah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Ahmad Kabir Rifai tadi dijelaskan dina syiiranana mun cek urang mah fil budi jauh ruh kula datang ka Kangjeng Nabi, tapi tadi syiiran nu tadi tah kulana jauh di Baghdad tapi ruh kula mah datang ka Madinah. Tapi lamun roh doang nu datang kan sulit. Saat ieu mah kula datang jeung jasadna. Kulantaran kula datang jeung jasadna wahai jadi aki kaula cobalah sodorkeun leungeun belah kuburan anak langsung sasalaman kasaksian ku kabehan. Tah eta kan tadi si Iran teh seperti eta.
teu kaharti kan ku urang mun teu dijabarkeun mah. Nah ente kuari zarah ka Madinah, cobaan langsung datang ke tukang roti, saya nih butuh roti, coba sampaikan tanganmu wahai tukang roti, insya Allah datang. Kangjeng Nabi memoal aja potongan mah gitu mah. Jadi orang mau wauna jeung tukang roti anu sasalamana tukang roti, wauna jeung tukang korma anu sasalamana tukang korma. Jeung Kangjeng Nabi mah kurang wau mantak hese sasalamanana. Tetapi tekitu orang datang ke Madinah, Kangjeng Nabi geus memandang orang di jauh keneh, orang maca sholawat, Kangjeng Nabi geus memandang orang salam ke Kangjeng Nabi, ka kuping ku Kangjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya lan lain-lain sebagainya. Kangjeng Nabi ngajawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oh Kangjeng Nabi pohara ngan urang mah teu bisa sasalaman sebab pangkat urang mah tadi teh cacampuranana jeung DPR jeung bupati hijab da teh kos kitu teh. Mun teh kiai nu sok campur jeung bupati jeung gubernur jeung presiden masalah ngan ka hijab. Jadi bermasalah tungtungna. Nah, iyalah ya sekelumit itu saya menjelaskan tentang syiiran yang tadi. Syair yang dibacakan oleh Syekh tadi, Syekh Ahmad Kabir Rifai, fil bu'di, dari jauh, fi halatil bu'di, dari hal jauh, ruhi, saya hantar ruh saya untuk bagi salam atas Rasulullah SAW. Dihartina nama seperti atas kumaha tadi sarua tuh Abdul Qadir ge begitu ziarah ke Kangjeng Rasul langsung aya syairanana dina manaqibna muka sasalam. Jadi lain eta bae para aulia-aulia Allah kuari ge sarua kuari urang bisa carana bisa kapami jeung Kanjeng Rasul. Terus sepanjang masa para aulia Allah mah nya komo zuriat-zuriat nama. Mudah-mudahan orang dicintai para aulia Allah. Leuwih-leuwih ku Kanjeng Rasulullah SAW. Di akhirat orang disyafaatan ku para aulia Allah. Leuwih-leuwih ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 hari lagi beliau akan ke Mesir. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya selamat, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Indonesia, bisa bersama-sama taklim dengan kita rame-rame, sama-sama dengan maksud bukan apa-apa supaya di dunia orang babarengan, di akhirat gege babarengan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, memeh doa cukup karena orangnya banyak. Saya mau diajak ke rumah langsung, kemudian tidak usah ada yang selaman karena terlalu banyak, capek ya, cukup memandang baik sebabnya nama kasep ente mah sakitu ayana kan. Iya langsung gabung bebar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.